Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Santri Aki Official, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dadah. Tati wa bi'ali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Allah nyiptakeun manusia jang sebagai tongkat nuntun makhluk nomor kahiji Rasul dengan diberi mukjizat nyada mah geus teu hese capek langsung ilmuna diberi ku Allah tanpa aya belajar seluruh Rasul anu sakola tikadenge Rasul sakola SD SMP SMA kuliah teu lagi diberi mukjizat bisa mengetahui tentang ilmu zahir, ilmu batin, bisa pindah perasaan dengan sendirinya. Rasul berbeda-beda kisah-kisah para rasul tujuan hiji nauhidkeun ka Allah. Paling pohara ialah ulul azmi. Berat amat. Kemudian nomor kedua Nabi itu diangkat jadi Rasul, jadi Nabi doang, dakwah terus nyana sekemampuannya diberi ilmu kos Rasul, cuman nyana henteu dititah tabligh secara keseluruhan. Tanda penana para aulia Allah tibaheula setiap Rasul, setiap Nabi selalu aya para wali-wali Allah. Lamun urang maca di zaman Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, para aulia Allah anu nulungan ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah, di zaman Kangjeng Nabi urang terutama para khulafaur rasyidin, para aulia-aulia Allah, terus zaman tabi'in muncul para ulama-ulama. Tumbang satu tumbuh 1000. Masya Allah, ulama-ulama di zaman Kangjeng. Ulama ummati kal anbiya'i ka anbiya'i Bani Israil. Ulama Kangjeng Nabi mah sami sareng Nabi di zaman Bani Israil. Masya Allah. Ayo gok teh jeung ulama Golkar. Wah lain. Terus urang ngadenge meronco bagaikan toge muncul di setiap negara.
Geus jelas-jelas anu ngaku Tuan Syabul Qadir Imam Bahauddin An-Naqsabandi, Imam Syekh Maghribi, kemudian Abu Hasan Asy'adzili, wah Sri Siti Marupulhi, Abu Bakar Syibli Yazid Al-Bistami, wah maruncu. Kemudian Baba Syamasi, Amir Kulal, wali-wali Allah anu bisa halali ber teu ragag cara si eta. Si eta masih beragag. Teu ragag deh betot bae kena ragag. Maning digejeburkeun da tah mangis. Hiber teh hiber ge gejeburkeun bae. Terus ulama jadi ulamanya jadi wali, ulama jadi wali. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambalinya ulamanya wali. Imam Hanafi urang beringkat bulu ngadege kawalianana nyana dagang pakaian. Imam Hanafi ngutus anak buah sing hade cek Imam Hanafi ieu aya cacat bejakeun nya. Imam Hanafi mohon berangkatlah anak buahna dagang, seminggu lapor, ya Tuhan hasil dagang yang sabaraha menang sekian, hari anu aib dia anu jore mana duitna, aduh ceknya kacampur Tuhan hampura sebab barita burut jadi anu jore ge kaasup. Oh cek mana berarti sia dagang teu beres, duitna kabeh disodakohkeun. Coba ayo coba si eta ayo si eta mah buku jore jadi aku bagus enggak sama jadi sana bakalna oh ya Allah itu yang ada kewalian lain lah ada. Masya Allah eta salah sahiji kewalian Imam Syafi'i ditembongkan ke Allah ketika nyana di Baghdad berangkat ke tanah haram mawa bekal. Cik Imam Syafi'i nyana begitu pas dek asup ke tanah haram Mekah langsung yang tenda diundang kabeh manusia dek naon ya cik Imam Syafi'i ulah dek asup ke tanah Mekah tanah anu dimuliakeun ku Gusti Allah anu isin kula lamun asup ke tanah Mekah di kantong kula aya keneh duitan sebab ieu tanah mulia Allah ningali kana kemuliaan haram jeung jelas Allah ngahinakeun kana dunia isin kula asup ke tanah haram di kantong kula aya keneh duniaan dibabagikeun geus beres kabeh karak asup ke tanah haram. Coba si eta mah lain mikeunan malah nyokotan larang terberes jokot pakai halal mah maling ngebabaturan ieu lah cek jana fauli maridau bau dah ieu kana haram kewalian Imam Syafi'i ieu salah sahijina lo boken kewalian Imam Malik ketika Imam Malik tenar di Madinah kemudian datanglah gubernur saya tata raja berarti Imam Malik dek disumbang lantaran ketenaran murid-murid naga loba maka Imam Malik dek dijieunkeun imah dek dibere kuda nu pang bagusna jang dakwah kemana bae. Cek Imam Malik kula daripada ngadaha duit pemerintah mendingan kula ngajual kenteng imah kula kajem teuing kula mah kabocoran ge kenteng imah kula dijual jang dahar daripada kula ngadahar duit di pemerintah hampura ya ke RT ya. Iya kan cerita ilmu kawalian emang gue lagi ya Allah ya Rabbi Masya Allah. Imam Hambali mah namun manahanan dek sare nurutan kanjeng Nabi
Cik Imam Hambali diundang tetangga kula moal kasare lamun di imah kula aya kene dahareun roti dahareun kene kopi dan lain sebagainya kula nyawa aya umur nyawa datang ka isukan nya nama kos Haji Pendi dibabagikeun heula itu Haji Pendi kayak gitu ngan kayaknya nama minta duit bayaran teh mah lain ngabagikeun dagang